Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Adrian. Nepangkeun wasta abdi Mesya. Di dieu abdi bade nerangkeun upacara samemeh akad nikah. Upacara samemeh akad nikah nya atau upacara nu dilaksanakeun samemeh eta akad dimulai. Upacara ieu nuntuyan acara nyaeta seserahan, terus lamaran, sareng ngintulkeun restu ti kadua kolot. Jadi dia bapak bade mendapatkan acara saenggeus akad nikah. Nyata acara saenggeus akad nikah nyata dilakukeunna sungkeman ka dua kolotna minta restu sareng minta doa supaya langgeng perkawinanna. Terus santos eta aya acara resepsi nyata sasalaman sareng tamu undangan anu lain. Waalaikumsalam. Maksud abdi sareng kulawargi niatna bade silaturahmi. Terasna bade dituluykeun ku raka abdi. Maksud abdi sareng keluarga utamana abdi bade ngalamar pun putri bapak sareng ibu. Kumaha Pak? Ibu sareng bapak narima lamaran ti Jang Adrian. Salebihna diserahkeun ka putri abdi Ampura. Ibu tertiasa masihan dan naon mugia ibu doakan dia di hari hana lancar, amin. Neng Cica, tadi kedap. Assalamualaikum. Salam. Jadi Neng maksa Jang Adrian kan dia teh bade ngalamar Neng. Jadi kumaha Neng? Bismillahirrahmanirrahim. Ku Neng ditampi lamaran ti Adrian. Sobi cincinna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana abdi rereungan sareng rerencangan bade nepangkeun diri wasta abdi Muhammad Adrian. Abdi Mesya Piantresmana, wasta abdi Anissa Triapsari, Abdi Nadia Bulaya. Abdi Fauzan Rizky. Abdi Jonathan Masasana. Abdi Yusuf Bekas Bini Rumana. Di dia abdi sareng rerencangan abdi bade nerangkan upacara akad nikah. Wilujeng menyaksikan. Atau siap? Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah nikahkeun jeung kawinkeun Anissa Trihapsari, anak kandung Bapak, ku mas kawin perhiasan emas 100 gram dibayar kontan. Abdi kintunkeun nikah sareng kawinna Anissa Triapsari binti Jonathan ku mas kawin perhiasan emas 100 gram dibayar kontan. Kumaha para saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabiltu nikaha wa tajwijaha al mahris mazkur wa raditu bihi wallahu wasiyyu taufiq. Mangga tiasa disauran pengantian aweuna. Mangga para pengantin tiasa bertukar cincin kumargi tos sah jantan suami istri. Ieu upacara dilaksanakeun upama geus nyimponan katangtuan nu geus ditantukeun dina agama Islam jeung adat Sunda. Eta katangtuan ngawengku ayana kahayang ti kadua calon ti panganteneun. Kudu aya wali nikah nyaeta ti bapa calon panganten awewe atawa wakilna nu sah, ijab kabul, saksi sarta mas kawin. Nu mingpin akad nikah nyaeta naib atawa pejabat kantor urusan agama.
Upacara adat nikah biasana dilaksanakan di masjid atau imah calon pipangantenan awewe. Anapun prak-prakana nyaeta kadua pipangantenan diuk ngarendeng bareng jeung kolotna sewang-sewangan. Diuk paharep-harep jeung naib nu dikenca jeung dikatuhuna dibarengan ku dua urang saksi jeung tatamu nu diulem. Nu ngawinkeun kudu wali ti pihak awewe atawa ngawakilkeun kalebe. Kalimah ngawinkeun ti lebe disebut ijab sedengkeun jawaban ti pihak lalaki disebut kabul. Sanggeus ijab kabul dituluykeun ku nanda surat nikah. Upacara dipungkas ku pamasrahan mas kawin ti panganten. Mas kawin ti panganten lalaki ka panganten awewe. Itu wae tiap di sana rencangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.